Takbir nepi ka peureum-peureum Allahu Akbar. Begitu bar parangan kana dada eta soca sanes ningali tempat sujud urang keur salat. Terutama lalaki kita. Namun berjamaah di masjid. Kalau teh molotot kana samping batur dipapai hiji-hiji. Ngabsen samping. Mahal jangka beli. Tapi dah atlas dia harus tanggung. Nanti jana atlas dia mahal lagi nangka. Wadihor sami Allah. Aisyah reka mana? Sholat mapai harga samping. Panon digoda irung. Hei imah nu deket masjid. Hampura waktu na sholat ulah ngagorengan lauk asin. Itu menggoda tahu. Bisi nu sholat lohor ke lapar. Di gireun masjid imah ngagoreng asin. Hasupna bulak ka jero masjid. Sholat langsung muririt. Aduh. Cocok ngejemput sambal goreng sama liwet. Paling sholat ngaliwet Allah. Aisyah reka mana deui. Panon diganggu irung celi. Hei imah nu deket masjid hampura waktu na sholat ulah nyetelan musik. Hargaan jelema nu keur ibadah di masjid. Bisa yang ucap istiqomah celi. Bisa yang pemuda insaf. Balik ngaji lohor sholat Allahu Akbar. Celi cakuan. Tetap musik mendengar jeleger ka masjid. Cantik imah belah gitu. Menjeleger musik ka masjid. Kira hukuman yang ngebor. Cek malaikat dibor siapa aing di akhirat. Ya Allah. Panon digoda irung cepil jatuh hiji ieu. Maaf. Ulah waka jamaah, ulah waka santri, kiai nage eleh. Sakumaha husyuk nek tak kiai sholat, kudu hiji ieu mah eleh. Anjur kahusyuana. Gara-gara naon? Gara-gara tak kiai sholat, nahan hitut. Pasti ada nu ngalaman. Ayo ayo jujur keur sholat nahan hitut ayo. Asep sia pasti. Keur sholat nahan hitut, boro-boro khusyuk cuma ngagir leungit. Dibatalkeun nya sarokat. Teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Pan eta dilema eta antara ya dan tidak. Ya tembakeun, tidak tetap dalam pertahanan. Tapi kan resikonya berat eta. Sholat, tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang sholat nahan hitut. Itu sholat nahan hitut, dibujur kasirah ngeberi gini. Ngeting asepnya kok, aing ngalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalihi.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي يرفع الله أربعة أشياء يرفع الله البركة من الأرض ويرفع الله الرحمة من القلوب ويرفع الله العدل من الحكام ويرفع الله الحياء من النساء. وقال شيخ تاج الدين السبكي والشكر المنعم wajibun bisyar'i Allahumma hidayatan lis-shawab. Mengatur waktu penata acara nukusin goreng di hormat ngahaja protokol dipayunkeun sabab sia mubarok mau naik-naik kana panggung pami teu dipiwarang ku protokol. Nuhun kok nya protokol wabil khusus anu sangat dispesialkan kusim kuring, sangat diutamikan kersana para alim ulama, para kiai, para asatid. Nah, para ulama dispesialkan, diutamikan. Punten ibu, pak, kurang mual paham karena arti santunan yatim, kurang mual apal karena hikmah muharram, kurang mual apal karena sejarah hijrah. Bahkan orang mual apal Islam jeung geusina mual kenal ka Allah sareng Rasulna upami daya wasilah jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatid anu tos nyampeukeun Islam ka urang. Hakikat hidayah taufik ti Allah nu tos nanjepkeun rasa iman anu kuat dina hati urang, tapi wasilah sababiyah aya jasa-jasa para ulama, para kiai. Laras enggak? Berarti urang ngariung di dia teh aya jasa batur ieu teh. Nu tos ngawauhkeun Islam ka urang. Laras. Yuk urang diajar jadi jelema bener. Kumaha saya jadi jelema bener? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Laras. Sing bisa nyeun jasa ka batur ulah pinter kadaharan jasa batur. Naon deui? Kopi. Kalau diperiksa kopi. Susu. Jing atuh aing pagi jeung ustaz jeung kiai di jalan teh kirang bara bere duit atuh nanya-nanya padahal mah anakna di kiai bisa sholat, bisa ibadah, akhlakna mulia, menang di kiai, di pasantren, di madrasah, di majlis eta aya indung bapana pagi jeung kiai di jalan teu nanya-nanya acan. Hanya begitu aya. Jelema tolol. Punten jeung kuring nganggo basa Sundana Karawang wios. Sunda Karawang, Sunda Garut benten. Sunda Karawang panas, sareudang kasar. Garut mah sejuk, Sundana halus. Wios kuring kasar wios. Da kuring makhluk kasar teh makhluk halus. Berarti makhluk halus mah di ngaku. Punten. Ya Allah, atuh pagi jeung kiai teu ngadidik anak urang kirang barang nganuhunkeun leres.
Dia pada jalan teh nanya-nanya acan. Bu, ayo Noni, di mana? Makanya ayo orang diajar bayar jasa kajal ini anu kacida ageng jasa ka urang. Kira-kira bayar dunia teu mampu ngadoakeun atuh. Doa terbaik. Makanya ayo orang doakeun para kiai, para ulama, guru-guru orang sadana sini paranjangkeun yuswana. Tuh amin ge mungkin. Walem we. Kaciri korek mata si eta. Amin. Tadi ada air dengan doa, mereka amin. Orang doakan ya para ulama, para kiai, para asatidz, sini para jangkeun yuswana, sini tabi-tabi sehat walafiat, tabi-tabi barokah ilmuna, tabi-tabi milik rezekina, tabi-tabi istrina. Itu ini kecelakaan kami terjadi kunaon. Biasa nagok. Atau tina kana mingin. Ya bapak-bapak setuju? Ya kemana bapak-bapak anak itu? Bade di mayoritas randak sudah. Ya bapak-bapaknya di mana? Ayah. Itu sing sarelap kaget ini. Ya doa terakhir ulawaka daripada kuring turun ceramah di cekek ini. Penting doakan guru-guru laksana dan sini para yang gadi yuswana sehat walafiat barokah bermanfaat ilmuna ya rabbi bilik rizkina turunan sing saleh soleha sing mampu neraskan perjuangan amin ya Allah ya rabbal alamin. Lebih khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Nusabi musim kuring diterhormat doakan mudah-mudahan para pemimpin orang sing saleh sing amanah. Khusus sahabat-sahabat Asep, alhamdulillah di dia paguyuban Asep dunia. Bade Garut, alhamdulillah ya Asep darat. Asep di mana ya? Al-Garuti. Ya di luhur. Amplopan kali ini kan. Cenah. Amin gitu aja. Berdoa ngabelaan. Alhamdulillah ya dulu musim guling di Asep jalan ya Oscar dulu guling seluruh di Garut di Leles di alhamdulillah Asep sampai di mana ya Asep ke dunia gitu lain ke Indonesia satu dunia tukang Asep kayaknya di Mekah anu ngaran Asep bisa 1000 aja dijijikan wajah itu Kodi jadi ganti jadi Asep gitu itu kudu ngawuduk ke dulu itu bahkan ya dulu sih goreng Garut di komunitas Asep segi paranjang ke Yuswana ku Allah SWT khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan tahun baru Islam sekaligus reuni akbar al-Islam anuka ke-8 tahunnya merajut silaturahmi menjemput keberkahan kiai. Subhanallah singkat penuh makna. Alhamdulillah ujung-ujung ya acara terjadi tanpa melewati proses. Dalam proses nasib ayo perjuangan, ayo pengorbanan. Perjuangan anak tos lami kasepuhan di dia pun bapak, pun guru, pimpinan pesantren. Miwarang Kang Aam, mana Kang Aam nah. Kang Aam ulah jauh-jauh deh. Ame teh saneangan. Sabu beta anu nelponan wae teh. Budi percantan ku sebut di dia ngahubungi ka Simkuring. Nyun ke tanggal kaleresan ka bagian ayeuna. Kita perjuangan disusul ku pengorbanan. Ya acara terjadi. Namun pengorbananana harta, tenaga, pikiran. Ya dikorbankan.
Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Maaf, ieu sanes nu panitia, ieu nu batur. Geuning dipasang di dieu, tapi bayar. Nganggo harta para panitia, para jamaah. Leres teh? Bukan lunas dipancar. Ya sound system lunas. Pancar komo kuring. Tungguan aplikasi. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para alumni ngiring ngorbankan tenaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman nu halal hadir. Bahkan ieu berkah ieu kampungna di namina pasar kulon. Ieu kampung pasar kulon berkah ieu taneupna ieu. Ditanceban besi bijil kembar. Jadi bahas kakak berkah besi ditancap ke bijil daun hebat neyak mawar subhanallah. Bebenah ya tempat supaya nyaman. Can ibu-ibu nu masak, masya Allah, pais lukmas ayah bukti kata maya. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan. Pangersa Kang Aam itu puguh pikiranna. Sia jasa bubarok teu datang. Dilupain kapan ke bis WA SMS. Aam. Wah, ulah hilap tilu dinten deui. Geus teu loba ngajawab. Isuk-isuk kering Aam deui wah. Ih, Aam ih. Ganggu aku terus deh. Pak, pada angkat tabu sabaraha, jam baraha we bebas. Makin pusing. Sim goreng di Bogor tadi, anjing gue harus tenaros deh. Bisi hayang nyaho. Lika acara lohor, pada lohor istirahat sekedar, tabu setengah tilu meme asar, nyiapkan mobil di Bogor pada langsung meluncur ke dia. Karena dia naik suku sabeula. Aam. Bang, posisi di mana? Karak naik suku sabeula. Kira-kira supaya kudu dipoto. Yang bukti ngobiur Bogor, Jakarta dilewat, lemur kuring Cikampek dilewat. Balik geula tadi nama. Ngobiur kadi alhamdulillah dugi dijemput. Pana Aam buah kuring datang buah. Aam nyosor. Kalak apal bahwa Aam teh kitu aslina resep nyium lalaki. Saya Mubarok dengan rasa kaganggu di telepon, di SMS, di WA. Wajar namanya panitia tanggung jawab berat ke masyarakat. Sabab tos nyebar kemana-mana ekoda ke Mubarok. Sedangkan masyarakat biasa kabagi dua, anu pro, anu kontra ke panitia. Ketika acara sukses tanpa ekses, ya anu komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, kohri tidak datang, balik tidak datang. Ayo pro maka panitia upahan bae sabar. Ya mah ujian. Beda jeung nu kontra. Mahindo nyalahkeun mitnah bebeakan. Lah teu percaya saya eta jadi panitia. Geus mah galak. Teu milu udunan deui. Aya nu kitu di dieu. Tah mitnah. Mitnah ayo. Daya di dia mah cenah. Daya nu ngaku sadana kompak alhamdulillah. Dina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon nami bungkusanana? Pangajian.
pangaosan pengajian tina kalimat pangajen. Naon hartosna pangajen? Harga. Disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartosna pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sisa jalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim, maka eta sami sareng mapai jalan ka surga. Alhamdulillah. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim, ngariung sareng para ulama, para kiai, para asatid, uihna kenging ilmu, kenging doa, insyaallah eta jalmi-jalmi bakal boga harga di hadapan Allah. Amin, amal. Amin, amin. Ini untuk aku nuntut tadi. Online lewat CRT. Lonan, terus lah capek udah balik mending kompor gasna ka dieu kan. Udah leuweung di dieu. Amal. Naon cenah? Amin, amin kenceng. Pengajian hareupeun imah pura-pura teu ngadenge. Kiai mah kiai, gegerewekan rutinan minggonan, ngabahas sholat, ngabahas fikih, ngabahas tauhid. Eta mah diteuing-teuing ka majelis. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Salah kieu aja. Maaf. Ye sanes kanggo ibu-ibu, kanggo bapak-bapak nu hese diajak ngaji. Ibu-ibu mah tong dibahas urusan pengajian paling rajin ibu-ibu. Maaf, turing dan ngabela ibu-ibu hareupeun ibu-ibu lah. Memang kenyataan nah paling kompak ibu-ibu. Leres teh. Inu sesami wong lanang laki. Kakuring di Cikampek aya keur syariah minggonan taraseuh ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkeun 100 ka bapak-bapak, datang 5an. Aki-aki kabeh. Opat sare nu hiji batu. Pematahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu. Ya Allah, undangan ibu-ibu mah cukup 1 undangan ke 1 desa. Nu datang 1000, hebatnya ibu-ibu. Nang olok kejo. Eta resikona ibu-ibu teh. Terkawot nyasongkeun ka daharan. Teu ngitung menit, detik diladis. Boluka diasongkeun sehat. Hilang dari peredaran. Ranginang opak dodol laleunya. Jeung piring-piringna laleunya. Tak tong aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna kadadak lalien tuh. Jeruk liwat tewak dedet gitu. Ranginang opak bebes. Mas asa Bu Barok sok tahu, sanes sok tahu dah kuring mah sok di luhur, meni jelas ningali. Mun bapak-bapak disuguhan awet di luhur di bumi bieu jeruk cau alalaya apel alalaya kararieu. Bapak-bapak luang ieu eta teh modus ningali batur meleng. Batur meleng cau deui hiji di kantongan ku bapak-bapak. Sok teu percanten kodok. Kantong carana bapak-bapak pasti kayak cicing ini tomilunya mir pas lu ngerti baik. Enggak saja sih cekona sugane teh. Ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Ngajar ibu-ibu mah kayak kiai dia ada ceramah main di juru duaan milu ceramah ngomong tiung batur tiung mana enak pikiran can lunas
Lamun ngajar bapak-bapak mah adem, tenang, sunyi, senyap, gak malolor. Sama bapak-bapak lamun ngaji ka majelis sok neangan tembok jeung tihang. Jangan terus strategi. Strategi naon? Nempelkeun tonggong kana tihang. Lamun tonggong nempel kana tihang, dilanjut strategi kedua, nilepkeun si rata. Damai bapak-bapak tos. Tak bapak-bapak rajin ngaji, ngan balik ngaji mawa dahdir. Ibu-ibu rajin ngaji, ngan balik ngaji mawa bayareun kirimitan. Nganu paling kompak ibu Raja Yuswa, amin. Pamikaya gerakan majelis tadi ibu-ibu rasa parem. Beres deh. Sing sehat Raja Yuswa, tinggalan pang rezeki, amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan tina perjuangan, pengorbanan harta, tenaga, katu temuntan, yesing jatan ladang amal soleh. Rezeki, ekonomi, usaha, urang dia khusus nu halalareun si langkung dibarokahkeun ku Allah. Atuh doakeun di pun guru, pun bapak selaku pimpinan pondok pesantren di dia mudah-mudahan mantan masih disehatkeun ku Allah. Pabarinan panjang yuswa, berikut para putra-putrina, cucu turunana, sing sarore soleha, sehingga dijaga peneras perjuangan anak, amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Dipayung pangluhung kalbu kecembaran mana puji itu jadi panghias hati orang pinton ketika maha suci. Puja menjadi panghias rasa orang sanggakeun kana maha kawasa. Urang ini tiswancul mustar ini gampang sa nulugina takdir teu teh pinggir kadar teu teh disinglah. Jauh-jauh di Jogja agang di Karawang di tayang ngaleut keung kapan dareut nempat-nempat nyatang pindah. Ngariung mumprung bongkok marayok di haflah mubarokah jaya sanes keryuk curug ilmu padamu ngalap pangabisa supaya bisa karonjat ke iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia dikawin determin ati yang karep dina qalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkah kedua dampal sampai hati masing-masing bumina sejak mupikeun pangaosan dikawin dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditabrik ku Allah janten amal ibadah halus saleh. Salah jengan rahmat salam kaum jengan bagi tetap salah lawas nabi lungsurkeun dikucurkeun dikacarkeun tur dikocorkeun kajungjunan urang salehna habibana wa nabiyya dan karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para keluargana ka para sahabatna ka para tabi'in atau tabi'in ka para ulama-ulama salihin ka para pengikutna khusus urang hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masih kenging syafaatul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Jawab sallallahu alaihi. Orang jadi ahul kan itu. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Naon kauntungan orang asep jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teh umat Islam, umat Rasulullah, umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sanesna. Alhamdulillah. Urang umat Islam, umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan sareng umat nu sanes. Naon asep nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen. Apa urang umat Islam mulia di hadapan Allah diukur gara-gara aya salat 5 waktu, umat nu sejen teu aya salat 5 waktu? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayat saum Ramadan, umat nu sejen ayat saum Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayat haji umrah, umat nu sejen ayat haji umrah? Urang tafakuran aya. Lamun rek ngukur kemuliaan urang di hadapan Allah diukur nganggo salat urang nu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mungkin ieu mah khusus bikin pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, sanes suudon, sanes goreng sangka ka Allah. Ngan si Asep Mubarok sadar diri, lamun diukur kemuliaan aku sholat dan si Asep Mubarok, maaf, kualitas sholat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan. Boro-boro bisa khusyuk, tumanina, can bisa duka urang dia. Nah, sami. Alhamdulillah ya batur aing di dia. Di dia mah tos salah rusuh meunang salatna.
saking kuhus sudah pika pohon karena rokaat lain khusus siapa ngahulang menung ayo cununung si Titin si Eva si Yaya si Aci si Rina si Neneng si Elis capek ayo capek ayo jujur biasa khusus jauh boro-boro khusyuk tuh manina can bisa takbir mana mereka berem-berem hayang khusyuk awas bisi digigirin orang yang takbir muter ulah nepi ka ribut saling menghargai baik cuma tuntun sama sholat itu di pagi malam bergelut gara-gara para takbir awas berenang kata jelema keur fokus ke niat mengucapkan tulisan niat mengucapkan kuhab teh hayang keuna hayang ngerepok Allah takbir tapi kabarep begitu bar pandangan kana dada setan aktif ngagoda hayang hancur dari ibadah urang. Pantas dina riwayat Rasulullah ngawatoskan kepada sahabat sama niat sholat dibaca heula doa perlindungan di antarana nu diajarkeun ka Rasulullah Rabbi inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayah turun biasa Masya Allah asal dibaca asal kita heula asal alhamdulillah belah dia masuk belah dia asal aja asal mudah-mudahan Allah ngahampura karena ngabar rohongna amin atau nyebut asal lagi luak liat ke lah asal ternyata mencurigakan itu puter ternyata setan ngagoda orang lain di luar sholat baik karena sholat kan diganggu supaya ibadah orang batal terus tapi demi kapurem-purem Allahu Akbar begitu bar pandangan kana dada eta soca sanes ningali tempat sujud urang keur sholat terutama lalaki kita namun berjamaah di masjid kalau teu molotot kana samping batur dipapai ngabsen samping PHS mahal jangka beli tapi dah atlas dia harus Allah nanti jana atlas dia mahal lagi nangka wadimor sami Allah Aisyah reka mana sholat mapai harga samping coba lu meneraikan tukang heureuy mesti tajong tajelna balanjana di mana tolol sholat mapai harga samping panon digoda irung hei imah nu deket masjid hampura waktuna sholat ulah ngagorengan lauk asin itu menggoda tahu bisi nu sholat lohor keur lapar digireun masjid imah ngagoreng asin hasupna mulak ka jero masjid sholat langsung muririt aduh cocok jemput sambal goreng sambal liwet dan sholat ngaliwet Allah ayo sareka mana deui panon diganggu irung celi hei imah nu deket masjid hampura waktuna sholat ulah nyetelan musik hargaan jelema nu keur ibadah di masjid bisa yang ucap istiqomah celi bisa yang pemuda insaf balik ngaji lohor sholat Allahu Akbar celi cangkuat tetap musik mendengar jeleger ka masjid
seperti imam ulah itu menjelek emosi ke masjid. Kira hukuman yang ngebor. Cek malaikat dibor siapa ini akhirat. Ya Allah. Anon digoda irung cepil jatuh hiji ya maaf ulah waka jamaah ulah waka santri kiai nage eleh sakumaha husyuk nek tak kiai sholat kudu hiji ya mah eleh anjur kahusyuana gara-gara naon gara-gara tak kiai sholat nahan itu pasti ada itu ngalaman ayo jujur sholat nahan itu ayo asep saya pasti sholat nahan itu boro-boro khusyuk cuma nangkir legit dibatalkannya sarokat dan dibatalkan biasanya dekat gerbang kan itu dilema itu antara ya dan tidak ya tembakan tidak tetap dalam pertahanan tapi kan risikonya berat eta so tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang sholat nahan itu itu sholat nahan itu dibujur kasirah gak beri gini ngetik asepnya kok hari ngalaman dilema udah santri sholat isya makmumnya sepuh lambat tinggal sarokati aja gitu mau nyohong udah santri kamu kan goblok ya imam lambat-lambat yang terkuat yang gitu atau imam tengah hosiarek gitu tolong imam mah jom-jom di hari kita santri dan itu tanyaan kalau kali menempet-nempetan di tangan segera begini kena peruk-perukmu nyengsol ujur nyengsol dasar gak belengeng coba kenal kota racing deh ramen sujud nongeng marius bertahan sembah tahiyat menjadi berbek jadi dari imam diharap assalam ajuder nembak astagfirullahaladzim bahkan bapak-bapak maaf lamun urang sholat berjamaah di masjid pak di hari berurang anu mencurigakan naon dibujur kasirah ngagerebek eta jelema keur nahan itu tong asasa diruwahkeun we di tukang sakalian weh teriak langsung meledak itu asli eta asli pernah nyobaan kuring komo ibu-ibu maka ciri pisan mukenana panjang ngagerebek na tetihana eta lain sholat nahan gempa lain nini nahan hitu nu kitu mah geus jongkrokeun nini gempa keunah itu jongkrokeun brek nembak eta mah yakin asli eta ayo jujur akui kualitas sholat urang masih jauh tina kahusyuan leres teh bara-bara khusyuk tuh manginah ge cabis si dihampura ku Allah amin loba kakurangan tina ibadah sholat urang si dihampura ku Allah lamun lain gara-gara sholat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan punten kualitas saum Ramadan urang masih jauh tina kasampurnaan jujur beres urang puasa Ramadan karak mampu nahan lapar haus wungkul lambai teu milu puasa aya aturan ti asar nepi ka magrib ngabuburit di jalan eta lain istighfar miliar teh ngogosip ngomong-ngomong harta batur harta tetangga
Aneh jelema ayeuna mah tatanggana nu meuli motor manehna nu ngebul nama knalpot duluhna nu meuli kulkas manehna nu murian sekalian si asup kana kulkas aya nu kitu dia nah mitna aya di dieu anu ngaku maka tadi asar di sore ngabuburit mau gosip ya kayu mantak ngalegitkeun ganjaran puas soca seueur maksiat terutama lalaki teger puasa yang menang lapar haus we wungkul panon paningali kana maksiat wae ya Allah ngabuburit ka pasar ka mall kan bebas ping-ping si boleklah benar ya Allah aja-aja jelema teu areli uring balik ceramah make gamis sorban ngaliwatan mall ceramah siang rel ka supir biar ngaliwatan mall hayang nyaho mall atuh parkir pas begitu parkir uring turun da make jubah hideung make udeng hideung sapam nyampeurkeun disangkana kuring teh teroris jadi tariris anon Pak Bapak ini siapa? Jago Baro dari mana? Ceramah aku curiga tolong dibuka mobil enak saya ngomong astagfirullah tak kardus 5 siki di panitia berkat itu kejeblosan mengaget ya Allah kau bisa tak lempong buka takas buka hiji oh boleh bombedeung ieu mah buka 2 laminang opak nu katilu tuh beas ayeuna mah panitia teh beres wae di ditu mah ayeuna di ditu kira aku di dieu gitu kudu akur ya Allah ya Rabbana emang pasti balik ke mana atuh rek ka mall memang mall siap mengulah ayo ka mall naik eskalator lift tangga berjalan mame kuring naik aya awewe nu naik di heula rohna pondok pan kayang tangga kieu awewe tangga katilu lain ka hiji atuh jelas ada bujur dina panon ditempo haram dan ditempo rada bening yang bari muntang teh kana lip tangga kieu we rek tunggul deui astagfirullah isin kunaon kuring make jubah make udeng di luhureun bujur hakikat isin ku Allah syariatna isin ku jubah nah hati mah kukulu terus hanya kalah ka mall pakai jubah coba temen pakai jaket lepis jong-jong beneran yang molototna ya Allah ya Rabbana ngaja-aja geus bebas leres teh makana lalaki hayang ningali aurat istri gampang aya mah bahkan teu kudu liar kaluar ka mall ka pasar cicing di imah pencet remote TV hurung sok yang ping-ping awewe model kumaha aya ku iklan we geus hancur leres Rexona jelas enak tuh hapura Rexona jelas gift pandada istri ya tadi gift dapat kecantikan kulit nah mah beta kana TV jelas eta jelas tapi dan nyara rambung iklanna
Kan body jang ping na ditingalikeun, reksona jang kelek na ditingalikeun. Leres teh? Sabun bib jang dada na ditingalikeun. Nyala rambung eta iklan. Ngan hiji iklan teu nyambung teh sotek. Penasaran aing tapi ka ayeuna. Tapi kunaon teh didadeukeun naon? Nipu iklan teh. Sotek acor-acoran naon maksudna eta iklan. Kuring tapi mikir, oh berarti sotek mah jang awewe anu ajol. Nah, itu lah kami teu loba pertanyaan. Tak pusing kana sirah. Kerpuasa ningali TV nya pandina TV gasep acarana ceramah agama nya Ramadan setiap stasiun TV sadayana ngayakeun pengajian agama Islam tapi iklanna eta nu bahaya ningali orang istri leres pantes Rasulullah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jur'i wal 'atsy. Sesatik di akhir zaman umat kami ngalaksanakeun puasa di akhirat ngan ukur menang lapar jeung haus sumpul pahala teu aya. Sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal tahun payung sing tapi jeung Ramadan. Yang bulan premium. Sabab Ramadan adalah bulan premium. Bulannya pre-makan dan minum. Bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertama. Perut terasa melihat. Meskipun premium pertalit, insya Allah di bulan Ramadan orang mual hilap karena solar. Nah solar tetap lancar. Upami tos dipidamel, insya Allah di bulan Ramadan ke tahun payun orang mampu ngebentuk Ramadan menjadi bulan pertama. Non pertama, pertaubatan yang maksimal. Upami tos dipidamel sadayana, insya Allah di ujung Ramadan urang sadayana kenging bensin. Naon bensin? Benar, surga itu indah. Amin, lain empra. Ayo urang ini ajakan ka surga lah. Amin, nyanyi no, amin. Sing menang taman surga itu indah. Nah gitu. Asa teh kayak sepatu ngadu ade emprahan. Mun aya imam keur salat maghrib kadua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kompak makmum di tukang. Wa bil akhirati hasanah. Wakilnya ada benar. Imam darelo gitu ya. Amin itu. Tadi. Cing peranjang di suatu. Namun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa Ramadan, mungkin gara-gara haji umroh jadi mulia asep. Da umat nu saya cinta ya haji umroh. Punten, Pak Haji, Bu Haji. Urang anu tos ngalaksanakeun haji umroh nu tajan sing enggal nasib. Amin. Insyaallah sing kuring kaya rencana program sareng Kang Asep. Travel Al-Garudi. Umroh bareng Asep Mubarak mengadakan tabligh akbar di Arafah Makkah. So, bisa nabung di program Asep kaosna. Saya mutoib nih, calon mutoib. Yang mau nakar kopan lama. Oleh Ustaz Dani. Siapa Asep? Insyaallah umroh bareng ke Jirok ke Haji Asep Mubarak Jirok dan Haji Resep. Eta orok lain. Biasa nabung. Misalkan program 2026 bisa nabung tiagina arek gebiar tabligh akbar di Arafah. Oh mantap. Bisa nabung tiagina kurang tabligh akbar di Arafah. Badai ngaririk. Arek berangkat ayeuna. Ayo ayeuna. Ini serangan. Mau jahit sangat itu. Insyaallah-nya mudah-mudahan sini rodahkeun ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Punten Pak Haji, Bu Haji, urang anu tos ngalaksanakeun haji, kualitas haji umroh urang masih jauh tina kasampurnaan. Pak Haji, urang balik teh Mekah karak menang kopiah bodas. Bu Haji, balik teh Mekah karak menang abaya, menang beli di hotel di Madinah.
ngerasakeun khusyukna salat di Mekah. Tapi karena nangis jamaah salat peda di payuneun aya Ka'bah payuneun. Leres nu tos kalana. Begitu kamana ieu leles. Pak Haji Bu Haji dileles salat henteu nangis teuing. Pertanyaannya, kemana air matamu? Terus beak di Mekah. Ziarah ka Rasulullah. Asup tiba bisalam ka Allah. Nembe ucapkeun kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah. Nyucud cai soca di payuneun aya makomna Kangjeng Nabi Muhammad. Jalmi nu dimuliakeun, jalmi nu disucikeun ku Allah. Oge urang ingat pangandikan Rasulullah, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Sing sajelma nu ziarah ka kaula sababna kaula wafat, maka eta sarua jeung silaturahmi ka kaula waktu kaula hirup. Berarti orang ke Mekah ke Madinah sanes jadi tamu Allah unggul, tapi sekaligus menjadi tamunya Nabi Muhammad. Karena ucapkan kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah, banjir cai soca isin tu Rasulullah. Wih di Madinah, wih di Mekah, Pak Haji Bu Haji dileles maca sholawat henteu nangis deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Wis abdi Madinah. Jujur, ulah kakak anu sering nangis teh. Jeung kuring kamari sata acan hajian nyangat 300 jamaah. Tasih kuring sok ayakeun tabungan setahun sekali. Tapi kan tukang ojek tilu ngiring umroh jadi sing kuring gara-gara minggu nabung sapoe 30.000. Lamun sapoe 30.000 sabulan berarti 800.000 disetorkeun ka sim kuring kana rekening. Logika 2 tahun setengahan ternyata 1 tahun setengah lunas tukang ojek bisa umroh. Yang intinya mah ragu. Ya saya umroh tuh, nah duit di mana gaji? Kami sakada tukang ojek. Nah, nu boga Mekah Allah lain jelema beunghar. Geuning loba jelema beunghar teu nasib. Diajak ke Mekah ge baik maot ngajemput mantep. Tepan teu boga duitna, geulakeun pentara ka Allah. Ya Allah diboga Mekahna, tapi kan dulu aya ikhtiar mampu teu nyisihkeun duit 30.000 sapoe, hitung-hitung licin rokok sabungkus. Penghasilan sabaraha? Aya 150.000 mah sok meunang lamun diisuk nepi ka Isya. 30.000 asupkeun ceng-celengan, bawa ieu ceng-celengan ka imah. Sabulan sakali bongkar, storkeun ka dieu, niat rek umroh ziarah ka Nabi. Ternyata ditakdirkeun ku Allah 1 tahun setengah lunas. Dibuat tuh kan lu anggota opak can pernah nyium Ka'bah, tapi akan nyium Ka'bah jeung kuring aya. Yang punya Mekah Madinah Allah Subhanahu atuh kumaha cek boga apa? Laras teh nikmat. 300 jamaah hampir sapesawat dijajarkeun di halaman Masjidil Haram, memeh lebet. Di absen kukuring sakarom dibagi 8 karom. Kalau biji kumplit Pak, kalau 2 kumplit. Ya gigireun aki-aki teu eureun ceuring. Kunaon supuna kalayak. Lain. Aki-aki. Berbah ceuring bae. Loba dosa. Keur ngorakna badur tukang nyawer organ. Meureun jika salah heuceuk. Bah, kuring loba dosa, pangrek bebersih tobat di dieu. Jeung haji naon? Masjid Haram namana ieu hareupeun da kakarak. Bisa kahotek rokok. Mungkin gak kuat. Banyak kali bejaan Kudu ngariweukeun aing Sampai
Siap-siap, talbiyah. Kita masuk Masjidil Haram. Kita mau tawaf. Ayo ikuti jemaah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam. Ikuti jemaah doanya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Makin masuk Masjidil Haram. Berai Ka'bah. Begitu jelas di depan mata. Anu keur nangis ngadadak ngerem di payunan aya Ka'bah. Liren eta nangisna. Biasa ningali Ka'bah dina kalender, dina almanak, dina foto, dina TV, dina YouTube, dina HP. Eta Ka'bah nu dikiblatan kurang aya payunan soca termasuk di aki-aki. Keur ceurik langsung. Wah, kurang jadi orang ceurik. Wah, nya Ka'bah. Cuma perasaan apa? Pami ditaros hiji-hiji eta jalmi, jawabanna hampir sami. Kenapa kita lagi nangis, begitu berai ningali Ka'bah langsung liren nangis? Jawabannya hampir sami. Teu pantes jadi jelema sombong. Naon cenah? Teu pantes jadi jelema. Arek nyombong kenal payunan Ka'bah pun. Harta rek disombongkeun, maaf. Loba teh leuwih beungar di Mekah. Harga mobil Lexus keluaran baru 2024 1,1 miliar. Ternyata di Mekah ngan ukur dipake ngangkut embe. Pelecehan eta. Urang mari ketap hayang boga mobil eta. Nongkrong hareupeun hotel Mekah rek. Wow, Lexus. Supirna turun orang Arab balik ganteng pakai gamis sorban muka panto tukang mobilnya ayo burudul embe tilu siki ini kayak nyekek hari urang di lembur karak boga apaan sahiji geus mung nanya kata tangga ulah son batur ge apaleun eta mobil 5 tahunan kadenge tina mengkol nah rem jejeritan kiri rem ulah som tek nyombongkeun naon haeuseun di Ka'bah jabatan tek disombongkeun maaf jenderal bintang 4 teu dipapake eta bintang pabeget sadayana seragam sami ihram kal mayyit sataranjang seperti mayit cuma dibungkus 2 helai kain ihram putih atas bawah nyombongkeun jabatan leres nyombongkeun naon deui Asep kakasepan asa panggantengna mung akur jeung tatangga jeung babaturan ulin ka Mekah jadi goreng di Mekah lo mana leuwih kasep Saudi jana rangkum Libanon Bararonas Turki malah rancuk mata kuring lamun leumpang di hareupeun hotel di Mekah sok teu pede atuh hareupeun Saudi janggung aing pernah Libanon bodas aing geuneuh puas hari ini Turki mancung aing peste mundur we sorangan ka tukang sok ganteng geus ya heula uring di tukang bari tungku lah syukuran ya Allah nuhun nikmat Gusti teh aya eta nganana saking seueurna abdi biasa nasib ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuri mah diubahan hate urudul ditukangeun rombongan jamaah Afrika Negro kuring nyolot ka dinya jadi aing nu burung ulah sok nyombongkeun naon deui kagelisan asa paling cantik kok meni mung akur jeung babaturan ulin ka Mekah sia nopi jadi goreng di Mekah lo mana lebih gelis Libanon tuh bening bu Libanon maaf karena ada riwayat ada sejarah Nabiullah Yusuf alaihissalam pernah berumah tangga di Libanon. Ada anak turunannya sehingga kalau lihat orang Libanon tuh ganteng perempuannya cantik bening
tak lupa aki-aki di tata lacong lempang di situ. Gara-gara nampak orang Libanon. Melewek, juga karena tihang masjid. Kuring lah melempang di situ halaman haram sok teureun bujur diciwitan ku pangajikan. Mata. Udah seneng nih jeung tangwe nyeri. Motot wah. Atuh abeureum nu geus katabrak. Pun bojo sewon tabrak bujur ontak. Cemburuan bejo pun bojo mah tandanya cinta. Iya nyarek tuh cinta kumaha kok kuring liarna umal penting ai balik setor gede wae. Asal balik jam 2 jan hari pato gini payu tos muka pun bojo geus ngajegal. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh bangun nih. Ya udahlah, suara mobil kedengaran tahu. Mana meeting Ustaz Aam? Pan aya ngaranna dina buku jadwal panitia Ustaz Aam. Pun bojo apal. Mana di Ustaz Aam kodok lah. Tah. Pas langsung molor ayo pantos sorangan tak dirinya kanyahoan pak lamun hang dipikannya aku bojo si orang koncina eta kumaha doa manehna matre atau yang pandangan kia mah doa duit mah kia receh lamun kieu cicida kalau di hidung cia ibu-ibu malotot asal ulah munafik ieu mah dunia doa butuh duit butuh dunia leres atau kiai mau boga pesantren saya atamun 300 jaga bangunan leres buat biasa ngabangun masjid pamidaya atas jaga bangunan leres istri muslimah wajib nutupan aurat kerudung busana muslimah sanes kenging ngadamel nyalira batur nu ngadamel dianggap ibu halal sabab diberi make leres teh maka ka kiai ka ustad ulah mitnah wae ustad sok dipitnahan wae ustad mah kudu ikhlas maksud ustad ge jelema butuh duit kejen doa butuh duit semua ustad teh digaji ku negara digaji itu ku negara berapa aturan gaji ustad di negara ya tuh ulah ngomong ikhlas ka ustad ka kiai mah digaji ku negara tetap ngajalankeun tugas namun dijalankeun tugas ku para kiai di kampung-kampung ngabina jiwa-jiwa rakyat Indonesia nu dijiwa keimananana itulah amanat dari Wage Rudolf Supratman bangunlah jiwa heula nu dibangun bangunlah badan maka dua nu kahiji iman nu kudu dibangun nu nggak bangun jiwa teh para ulama para kiai di lembur teu digaji ku negara tong ngomong ikhlas mun cicing dengekeun bangunlah untuk Indonesia kedua Indonesia kamu aja bermain latihan sebulan gini jiwa baru badan leres deh sok aya asep kiai minta bayaran ka santrina sabulan tapi kali 50.000 wajar sabab aya bayareun naon setruk
Di majelis dasar turun kudu dibayar, dasar turun nanti PL kudu dibayar. Aya nu gerak. Sadar teh nu gratis. Ad-dunya bid-duit. Wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Ad-dunya bil fulus. Ma fi fulus mampus. Ad-dunya fi fulus lulus. Benar kan? Tapi kagak hejen di WC umum mayar. Sok ayo gratis nah di WC umum terminal Garut mayar sabaraha? Bener di Garut 2.000 gini. Berarti masih akur jam di Karawang masih 2.000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga modal. Silahkan presiden berganti, para pejabat berganti, tapi harga leasing tetap 2.000. Ada kenaikan harga leasing, demo aing ke Jakarta. Turunkan harga modal. Viral ada demo. Tapi ibu-ibu di dia mari lu demo nanya. Mau baligo gabatai najis. Mayar kan? Mayar. Kuring pernah tuh mayar tadi terminal mana Garut kenal? Cawi pernah tuh mayar beli isin digerewekeun gunung jaga. Kaci beliau astagfirullah. Enak kan? Lah ya cip mereos bae atuh abdi teh nyoya kang di dinya. Sabaraha? 2.000 cita, 5.000. Buru pulangan. Daya receh ji, ini singgah. Oh, daripada lapur, mending ka jero deui, ngadon ngahuleng di jero. Begitu kaluar, nyesa 1.000, lumayan 1.000 ge, daya receh ji, karena itu tentret 1.000, bebeakan, aing di WC di kabutan. Butuh duit butuh, aduh jangan bekal iba, daya nu gratis. Wah cenapan 50.000 eta kiai eta udunan ka santri per bulan, nya mahal teuing meni loba leuwihna, wajar atuh aya leuwihna ge. Da ku kiai kamangkaankeun, da kiaina ahli hisab. Ahli hisab. Sahibul asbaq. CS asbaq. Sebab kiai dalil nak kuat eta. La ududa illa ma'a ududin. Disampurna udud kecuali karedeng jeung jelema nu mawa udud. Dalil kedua, summal ghafi ba'da dahari aula wal qahir wa syamsu in barisila. Eta dalil dari santri di dieu. Jujur, naon bae dikorbankeun ku urang komo jangan agama, sing jadi ladang amal soleh. Sing jadi tabungan teu ngarasa rugi urang ngabantu jangkara pendidikan agama. Kadang-kadang sok teu adil kunaon saya make dibahas masalah nu kitu. Loba kolot teu adil. Ai budak di sekolah umum di benta biaya ratusan ribu sampai jutaan gua dimayar, tapi jam pendidikan agama loba dilalaikeun, loba dilalawurakeun. Beres deh. Padahal mau dididik anak kurang jadi saloleh, akhlakna mulia jadi ahli ibadah. Ini lain guruna nu kaangkat ieu mah indung bapana nu kasebut. Anak saha eta teh? Meni rajin-rajin deui ibadahna, meni pasehat maca Qur'anna, padahal nu didik nama kiai di pasantren, tapi bapakna nu disebut ieu anak pang pepe.